Subrek anjing. Lam tadi subrek diketik gue bisa punduk nak. Panci mau balik mencari kemenangan aja. Kita mau maji untuk balik kita bukan. Yo, Selain itu jangan las kamu sama. Nah, akhirnya. tuh, gorengan, saya goreng nyokot baik. Semua juga nang lapar amat ya, oke telok di beredahan, kudu kuncia. Yo. Oh iya. Semua dingin amat sih. Ngomong yang sasi ya Isa tak? Tak ada lagi lemana. Ica, si nyokot gorengan teh bebeja ai. Tadi nyokot gorengan maji hantu. Gorengan dong. Hantu kami mah maji Ketulang sia meureun bohong nyokot tadi gorengan dit. Oh, si ngenge meren maji. Ai ngenge say. Nya. Oh, kami meren maji. Ja eta sia ngaku bayar gocengnya ka Maji. Gara-gara sia. Sia dong, ulah digebog eta tuyul sia. Bisi kawalan sia wae. Gara-gara sia ya mungkin kudu bayar lah aing eta. Ih, kabelnya kebebenguk dunungan. Ngenge. Ngenge. Dah. Ngenge. Lumayan. Yo. Si menang di mana sih eta duit? Enggak sih lu omong. Ya, siapa ya? Maji. Ya, main utang Maji. Bawa duit di mana sih Ica? Ayo gua bawa ngomong geus kira itu. Nang mana deui ieu? Ayo bari cepat. Sia, sang usaha sia eta. Itang cik ini terus pulang sih muka naik. Coba kadekeun duitna. Itu ngolowan ini kejar es aing. Aya aing kan menang di mana sih? Tenang bae. Oh sia tuh, aya imah tuh di eta. Pasti coba duitna. Pas bisa kasih. Ya, ini nang buat dia. Jangan mak. Tiru opat lumayan bilang arisan dengan beli baju bisa ada TV sadut Augusnya nyetel TV sadut kemana teh jelema bisa ada TV jelema mana oh Aneta usah sah TV mah nyala. Iya. Ini malah nu dieu teh ha. Iya, jangan. Iya, nu baragus malin. Lah, buat. Nah, usah sah. Mana teh jelema?
Teu usah saha. Hah? Ya duit. Dua. Dan sadut gitu. Di telepon lah. Man, kong. Halo. Halo? Sadut? Oke, siya nyokot duit emak. Ih, jangan tuh, Mak. Tadi ya, iya dua. Beneran, Mak, teh nyaho, ih. Ih, aing, musa. Halo? Halo? Sadut? Kalah dipareun mani masih ieu. Ieu. Keundeun lah aing, mor endah ieu. Mana? Biasanya kan sok nyokot duit mah aing, tapi lain aing di dieu bae. Can balik-balik. Sayangnya. Pan siapa 2.000? Pan nyokot dan belum. Itu doang. Bisa beli aja lah. Apa yang jadi dukunnya? Mari kau makan dukun isi aing mah teu curiga aing mah cari duit. Udah ini beungat. Ngenge! Sia maling duit Pan mainnya. Sadut di dia. Selalu bawa omong sia. Nge, sia maling duit mainnya. Tinyahu kami mah duit. Man, Dut sia bisa nyeleng ngenge. Itu pan aing dukun age. Oh, berarti sianya. Cara dia nipu aingnya. Oh, nage sia mudang dibodohan ku jalma bodoh. Menta mah ka Gusti Allah ulah ka aing. Sia mah menta ka aing. Menta mah ka Allah, sia Allah mah Maha Pengasih. Sia mah menta ka aing atuh aing teu bisa nanaeun. Geus sia geura istighfar, geura tobat, geura syahadat sia, geura minta ampun ka Allah. Man sia ge jadi dukun meureun kudu istighfar. Sabenerna mah aing mah ngeun ukur, nyieun contoh zaman aing teh geus edan pokona mangs. Oh. Heuh jadi mun bisa mah ieu kasadayana ka para penonton ulah ko Sadut, ku si Endut jeung ko si Ica mun bisa mah ulah menyekutukan Gusti Allah. Mun rek menta mah ulah ka dukun, ulah ka juri, ka setan. Mun menta mah mun rek menta eta mah rezeki atuh ka Gusti Allah. Salat duha be ngegedek tah. Insyaallah menta be ka Gusti Allah, insyaallah rezekina bakal ngapadeung eta salat doa, salat duhanya. Wow, alebatan keukeuh eta doa. Nah iya mah ngeun sakedar bikin contoh atuh ngeun ieu mah lain mematahan. Ngeun sakedar mere contoh lah, ngelingan lah, pokona ngelingan. Atur nuhun.